sing ingat aya hiji hadis gitu kan, hadis qudsi. Ari hadis biasa mah teksna melalui lisan Nabi terus teh, namun hadis qudsi mah teksnya langsung redaksinya ti Allah. Cek dina hadis qudsi gitu kan, abdi lam taskurni ida lam taskur alaman ajroituhun nikmata ala yadayhi. Kurang leuwih hartina jiga kieu, hamba kuring can bisa disebutkeun syukuran ka kami cek Allah gitu kan. Jadi kurang can bisa disebutkeun syukuran ka Allah lamun can syukuran ka jalma nu pernah nyukseskeun anjeun yang beranjeun itu berada di posisi sekarang ini. Mantak urang can bisa disebutkeun naon syukuran ka Allah lamun can syukuran ka jalma ka guru nu bisa nyukseskeun urang bisa berada di posisi seperti ayeuna. Urang bisa disebutkeun mama, ku masyarakat disebutkeun Pak Ustad, ku masyarakat disebutkeun guru, disebutkeun kiai. Itu berkat jasa guru nu ngagembleng urang bisa nepi ka